Heran aing mah ku jelema kitunya. Eta pikirana make jeung mikiran hirup batur gitu. Nguruskeun hirup batur. Dari aing mah sudi uruskeun hirup sorangan, mikiran kasusah sorangan ge aing mah geus lenang. Nah, ieu betra rajin gitu uruskeun hirup batur. Mikiran hirup batur. Lieur nya. Bet anu lieur we ngalaleboh paramek. Ieu mah ngahaja dipake mikiran hirup batur. Areueuh ada. Sanapsuna awewe moal beunang dicas ku lalaki anu teu dipika bogoh ku manehna. Yes. Tapi lalaki lamun geus nafsu awewe mana anu teu bisa dicas sanajan awewe bayaran ge. Bener teu fakta baladagun. Dengekeun sia ontohon. Pan ku aing geus dibejaan sia ari milih awewe sia teh ulah anu geulis. Ora cuma sia geulis ge ari alewoh mah. Ayeuna geulis. Geus asbak wadah hiji ari batangna loba sia mah cus ka dieu, cos ka dieu. Ah paduli we geulis. Oh no. Pilih mah ye nu biasa-biasa we. Anu masih kene ngariut. Mun bisa mah anu masih kene balem. Percuma geulis ge si ari alewoh mah ye balewoh. Da moal diarah geulisna. Dan yangan pamajikan mah anu alus mah nu piinungeun. Teu. Baladagun. Nu nguruskeun hirup aing jeung nasib aing mah cukup nu maha kawasa we. Cik atuh sungut sia mah tong pipilueun. Bisi diwawalan ku aing. Baladagun. Yeuh, eueuh deui makhluk di dunia anu pangsarakah-sarakah mah iwati jelema. Naon ieu? Geus dahar hayang udud. Geus udud hayang ngopi. Ayeuna geus ngopi, jorojoy hayang ngising. Tungtungna mah ngepus bari ngising di WC. Sungut di dadalan, dihadap diporojolkeun. Tah kitu ieu, eueuh sabeuna jadi manusia mah. Adak pantes disebut sarakah oge. Baladageun. Ulah panasan ku milik batur, ulah maksakeun hayang katempo wah ku batur. Ye, aing mah boga hutang teh eukeur bertahan hidup, tapi lain eukeur gaya hidup. Baladageun. Ye, besti. Pang serem-seremna nempo HP salaki. Teu ditempo panasaran. Ditempo sieun bararijil putih lanak jeung sundel bolong. Anu pang sieun-sieun mah sieun bararijil awewe anu sarerem. Baladageun. Keur para salaki anu osok mere duit ka pamajikan, lamun mere duit tah duit awet-awet. Deh dengekeun kardun. Emangna pamajikan maneh teh cengcelengan anu bisa diasukeun duit weuteuh duitna angger wae henteu kacongcai. Ye, pamajikan teh butuh balanja unggal poe. Keur mere dahar maneh, keur mere jajan anak maneh. Masalah boros teh boros mah ayeuna mah kumaha jaman. Da naon oge nu dibeli teh ayeuna mah serba mahal. Lamun masalah maneh mere duit ngasa ukur mere duit tanpa aturan. Ye, anu pinter ngatur duit mah awewe. Jadi teu kudu loba ngomong, nu penting mah dahar. Heran zaman ayeuna mah ye. Pamajikan gendut salah. Pamajikan begang dipermasalahkeun. Aya salaki anu selingkuh gara-gara pamajikanna gendut. Aya salaki anu nyerahkeun pamajikanna gara-gara pamajikanna begang teuing. Yeuh lalaki mah nu ditempuhna teh fisik. Padahal mah ieu gendut begang ge sarua wae. Padahal mah awewe macan pernah ieu ngomongkeun tentang masalah fisik lalaki. Nu ditempuhna ge eusi dompet. Bener teu? Baladageun. Maneh hayang ngahancurkeun mental aing jeung harga diri aing. Maneh pohoknya bahwa aing dikulilingan ku jelema munafik bermuka dua cigah maneh. Baladageun. Kardun, aing dek nanya nya ka maneh. Aing lieur ku omongan batur ceuli nepikeun ka ngajeuwid ngahiang panas. Make jeung ngomong ka batur geus teu sajalan lah, geus sajalur lah. Boga pamajikan cerewet mata duitan. Ngomong atuh langsung ka urang, lain kala ka ngabaeudan urang. Emangna urang patumpun celing nu aya di Ciwidey nu teu bisa ngomong. Make jeung ngomong sagala deuk ngusir urang. Samemeh aing diusir maneh ku aing nu diusir balik. Baladageun. Pernah disebut tolol, bodoh,
anjing ku jelema anu dipikanya aku maneh teu. Kumaha kabarna ayeuna mental maneh? Baldageun. Sirik. Keur naon urang sirik ka maneh? Ningali kahirupan maneh ge aing mah teu sudi. Ingat maneh moal bisa cigah urang jeung urang ge teu hayang saeutik oge cigah maneh. Baldageun. Tong sok sundar sindir. Gableg sungut ngomong. Aya kawani datang. Eueuh kawani aja dong. Baladageun. Ada kamana si eta? Tumben derdun. Dek kamana, Cak? Eta dek aya perlu. Tumben masna teu dipake. Apaan ditunda heula? Nah, dek kamana kitu, Cak? Apaan dek nyokot PLT? Gendut. Buaya mah resepna daging. Lamun nu resep tulang, eta anjing. Paham? Baladageun. Ya geus. Aduh, mumpung ditransfer ku si Kardun. Aing dek nyipuh heula emas di tim asa hararideung perasaan mah. Kudu disipuh heula ieu mah. Kabeneran geuningan euy aya para tetangga. Sekalian aing bari emberan. Aduh, euy kabeneran keur ngarariung para tetangga ieu aing dek wawar meuli emas. Cenis, keur naon, Cek? Lain, Cek, ada kamana mun geus hedon kitu? Lain, Cek, pan urang teh ieu ditransfer ku si Kardun, eudeuk nambahan deui meuli emas. Mak nyari anu kenca pinuh ari nu katuhun teh. Ari ieu Cek eta keur naon? Yo we, biasa Cek keur napi beas. Sarua Cek, urang geus meuli beas kitu. Oh, sarua geuning Cek, sok meuli beas nu kieu. Bae bari nu kieu ge da pulen rasana mah. Da euceuk mah bari na ge lain keur dahareun. Keur para hayam, lain para euceuk. Ayo Cek ah. Geus beurang, geus kaburu panas. Ade eta dieu mah. Pindah atuh ka ditu bisi kapanasan. Udah si itu mah kita ganti lah poe ieu kana vario mah kana motor beat mah ciga nanti ieu mate ieu aing geus kita ganti teh lihat si isuk teu penting teu urang teu lagi gundah ganti ieu kana motor makasih ya kemana Cek? Tangan sabelah mah boga kabogoh ge ieu turunan mobil mobil anyar. Kunaon kitu? Ade boga kabogoh kitu. Ibu mah mending hepo. Hedah we eta tekeun abi. Nyanyi atuh da eta mah ojek online. Si kacang. Nah, aing ngobrol teh. Kucing lewar kitu. Siga maneh sedil ka urang. Terus ngajak batur ameh sedil ka urang. Kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan. Bledageun. Lamun sedil ka urang teu kudu dibeja-beja. Kan era lamun tempo maneh aya pangabutuh. Benar teu? Baladageun.